Tah lur, aya nama moal waka update tentang kakebon heulanya. Aya nama wang update tutorial cara membuat nasi lemeng, nasi dalam bambu. Naon wae cenah mang kudu siapkeun. Ari kami mah sederhana mang. Bawang merah, cabe rawit, cabe biasanya tuh. Itu ti kebon hungkul lur. Itu hasil panen kita semuanya tuh. Mun ieu hasil tadi ngabolang asar. Tah jadi nu siapkeun teh sereh sama daun jeruk. Ya segitu saja gitu. Aman, hebat banget ya guys. Lajeng ieu bos. Jeung saya nu geus menang dibersihan, menang dibersihan ya. Mukbang lah guys. Kita tutor cara pembuatan nasi lemeng. Tuh guys ya. Bisi nu hayang arapalnya nana lemeng, bisi dileuweung-leuweung aranjeun gitu. Anjay. Harus oge nya euy. Anya atuh kabi. Hai. Ieu adi Ma aku, aku ma wal. Tuh Arman. Kemudian tah teh nu geus ditek-tekan teh bos bangsa sereh tinggal asup di bos. Jangan dah nangka. Kita pakai uyah Nangka. biar rasa ada yang manis-manisnya gitu, lain manis. Gas, Biar ada rasa asin-asinnya. Gas. Guys, satu. Gas we mana budak ketik. Nangka ti mana eta? Nggak aman. Geus kieu mah tinggal bawa lur. Oh, cenak ya, oh.